abah nama tos sering kedamangan terus anu belajar kapaguruan urang beki seueur nya teh tapi saurana mah pemimpin pakuran teh bade digentos anu bade dites ku abah teh diantawisna Raka Walang, Raka Ahmad, sareng Raka Sindu. Ari kahoyong teteh mah anu kapilih teh Raka Walang. Kunaon kitu teh? Sabab Raka Walang mah bager, jujur, berwibawa, tanggung jawab. Ya mudah-mudahan we atuh teh Raka Walang anu kenging. Tapi isi teteh mah ciga anu resep ka Raka Walang teh. Naon sih Neng mah? Yuk orang ka Padepokan si Abah teh kantosan. Nya hayu. Marane latihan kursing baranana. Abah geus kolot. Kudu akang meneruskeun perjuangan Abah. Ari anu jaga diri teh saha? Jarak inti pelokan. Alus kudu leuwih ketat penjagaan. Pokona nama marane latihan kursing baranana. Lamun akang ngagantikeun Abah, akang jamin kehidupan mararane bakalan senang. Tah yeuh bagus. Abah pangnangan kira kahidap teh lain arek mere hartabana. Nah anu penting mah abah pan geus bangsat yeuh. Geus teu daya teu upaya teu paribasana teh mah. Sewati hidup anu ngurus abah teh barang jeung pentingna. Tah ayeuna abah sanana arek kitu jeung kieu teh teang heula. Tah teang dulur maneh. Bawa ka dieu karepeun abah aya picarita nuhun abah. Ahmad ke mana? Hai, Rasul. Oh, jadi mararane anu nuturkeun akang mah tadi teh. Hapunten Kang, abdi piwarang Raka Sindu supaya Kang bisa lewat ka dieu. Kurang sabna akang ada apa dieu? Akang aya perlu jeung Kang Sindu, ulah sama akang akang.
nama. Tong halangan akangnya. Ayo balik ke paburan. Udah. Baliknya. Hey! What? Udah. Ini orang di ngomong. Naon baik. Hapunten Kang. Abdi kapapanten kau. Ayo urang-urang ka. Hup. 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 Yup. 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 Hup. Tas. Lepaskan. Udah. Aya bicara semen ti Abah. Ayo aya urang kalebat kelas. Ayo ye. Barudak. Baru lah. Akang aya urusan. Kumaha bageun mamatahan barudak teh. Lancar atau kumaha ieu? Eueuh beja napikeun ka Abah. Atos we Abah mah jongjon. Pokona mah barudak mah gararaya geus jarago. Teu kudu di tes-tes deui bah. Syukur geus jarago mah barudak. Ngan kade ti Abah mah ieu. Popojuh
ulah dipakai somong, ulah dipakai adigung. Non sawabna lamun jadi pelatih kudu jadi don cukup bahasa lulus dia jadi lihat tali. Ada ulah pinter batur, non pinter urang untuk batur. Kudu pinter batur, pinter urang komo batur. Ka bungsu, wayahna teh lanceuk maneh nu kadua. Da teh natapana anu aya di Batu Bubut Waluran. Nuhun bah, abdi mangkat nuhun keun widi. Sampurasun. Pamit ampun numparalun ka Gusti Nu Maha Suci. Nedapang jiat pangraksa kepada abdi-abdi sana. Sejangan luar laratan tetis waris nangihaki. Membuatkeun jalan laratan katampian gesan mandi. Kalau wisi patahunan leuwih anu ngaruncang diri-dirina nu sakiwari. Rek muru luluhung tuju maliwat ka Pajajaran. Bongan hayang pulang nanti. Padung dengan jeung musikna pangancikan. Pun Aya naon rai ka dieu? Hapunten Raka, abdi kapapancenan ku si Abah panu kajengut Akang mulih ka Kaguron. Sampurasun. Rampe. Sampurasun. Rampe. Syukur atuh eta surpi mah ujang yang lanceuk maneh anu kadua. Ai Abah mah kieu. Gede nyaah ku nu gedena nu leutik nyaah ku leutikna, pinter nyaah ku pinterna, bodoh nyaah ku bodohna. Tah ayeuna mah ku Abah bade dites hiji-hiji. Saha anu unggul? Eta mah anu kuat. Nuh ayeuna mah kalaluar ku Abah dites. Sami-sami bagus.
Anu kieu tuh jadi jawara. Ini tebus tuh. Abah mah ayeuna. Apaanan cek apa oge anu meunang nu bakal mimpin ieu paguron? Ayeuna ka nomor orang ini.